Aduh, reply tulungan. Oke, ya nama orang mau nyian film nu ka itu nya mau nyian hiburan gitu. Udah aya nama ngawawancara jalma nu geus legend di perusahaan dia tuh. Jalma mana tuh? Legend ketang ke Surabaya lah. Geus panglilana carita nama memeh urang ka dieu teh geus aya itu ti mimiti buka teh ngadadasaran teh. Nah, urang hayang apal pangna bisa. Kan batur mah geus arindit ti dieu teh geus ka mana dae kitu yang dia mah bertahan we di dia gitu hayang apal kumaha. Aya alasanna naon gitu teh. Curang langsung we kumaha Mang. Caritakeun kumaha mimitina bisa ka dieu gitu. Jadi kieu nya tadi nama orang teh datang ke dia teh teu disangka rencana naon. Biasa we kitu pada hirup jeung keluarga pribadi teh nu di imah teh nuju don. Nah, kebetulan posisi orang teh panggih jeung dunungan ieu di dia teh. Anu tadina kan lain dunungan nu ayeuna nu teh heula teh gini. Jeung dunungan itu orang dioper ka dia pindah jeung dunungan di dia. Karasa pisan eta mah jadi dina polosna urang teh dalam mimiti di dia teh nya. Biasa ngaran di jalan mah katipu ku batur. Itu aya nipu ka batur mah aman eta mah. Suganda dibalikeun eta. Ulah tuh durhaka urang Tapi nya kitu teh nih teh heula mah nya ngaran jalma polos nya langkung polohot ya. Masa bodoh kana kahirupan mah. Aya selama ditelusuri teh nepi kabeh dia teh. Ngaran jalma hirupnya. Da bener kudu narimakeun teh kumaha erek di goreng ku batur, dibutut ku batur. Da meureun eta ge sebagian karma jeung urang nya, meureun tadina sok kitu kieu teh ning. Heeh. Ya gitu lah di dia teh alasan orang bertahan di dia teh gitu. Pedah kieu teh karasa orang digawe nya di toko sembako pernah, di toko elektrik pernah, udah di proyek oge pernah. Salila perjalanan orang di pagawean nu kitu teh biasa plus minus aya we nya. Plus minus mah gitu tah. Wajarnya eta mah. Aya duit mah biasa nomor hiji nya. Caritakeun eta mah. Tapi di sisi lain eta ngaran kerja sama teh bener-bener dibutuhkeun. Orang kerja di toko elektrik teh lah. Pernah jadi slack gitu nya. Slack teh kumaha tuh nya? Dual tuh. Heuh kitu teh. Jeung satim teh gitu. Kadang ngagrup iya jeung iya gitu tah. Di toko sembako pernah masalah uang tips itu deh sarwana. Di proyek ngareuna urang teh teh heula nya kalau di proyek ngecat geus boga katakan ibu ngecat di perumahan ya. Ya. Ngatim aja orang Jawa Timur. Tapi terjadi nama orang ulin teh hiji jeung tuang bangunan. Aing geus di dinya teh nya. Bener datang ka imah teh kitu jeung keluarga teh keur don pindah ngilu ka dia aya di dieu teh ka panggih ku urang teh kekeluargaan nya erek jeung dununganana, erek jeung sarua padagang malah termasuk among pribadi. Bener kitu kerja sama teh rasa kekeluargaan silih tulung teh gitu. Karasa Anu jalma mah kudu kitu. kumaha? Oh, kudu kitu, kudu silih tulungan lah ya. Ngaran jalma dagang di luaran oge nya. Lah apal meureun di luar mah kumaha ya? Jadi jalma goreng adat, jalma alus adat ge aya geus ku biasa dagang mah kapanggih
alhamdulillah ngahijina teh arurang teh jeung jalma nu balener sanajan urang teh bener oge ya. Jeung di dieu teh kitunya. Kumaha sih da pokona nama yang ngareunah lah intina mah. Diajak nonton hayu nya. Hayu kalau bener mah. Mau enggak nu butut mah. Aduh. Pokona geus ulah detail teh nya. Lamun ek dicarikeun tepi ka kahirupan urang sapopena ti heula ti mimpi nol pisan nepi ka ayeuna teh. Tapi aya nu jadi pembangkit semangat pisan yang urang. Naon tah? Teu pira eta beli receh 1000. Dina dagang teh katakeun nya cukup lah ya. Oh. Kan lamun kadang sok nyaah, tapi dibaliknya eta teh lamun urang mencoba ngaikhlaskeun duit 1000 lah, 2000 lah. Ulah cenah dicaritakeun ka batur teh mah ya. Iya. Asupkeun lah kana kotak ya. Dibalik 1000 2000 eta teh lamun didasar asa ikhlas. Ujung ngaran dagang mah eksa kumaha meunangna wae oge cenah kudu boga istilah duit mati lah duka 1000 2000. Jadi kudu boga kuburan nah heula eta jeung duit mati eta teh. Teu pira urang hayang meuli ieu hayang meuli sapatu teh lah teh nya. Harga sabaraha 100 ngumpulkeun dina gopean 1000-an segede-gede kieu diasupkeun kana kaleng kitu. Teu karasa eta kabeuli nu tadina manggih duit 1000 masa bodoh. Alhamdulillah nya ayeuna mah motor geus lunas nya segala kahayang motor. Ayeuna mah tinggal kawin nya nu cantik. Insyaallah insyaallah. Caritana mah cenah ieu teh nikah cenah ngan duka iraha tanggalna can puguh nyangka di bejaan lah nikah. Datang gitu. Insyaallah. Lamun datang mah kurang ek dijadikeun tamu istimewa pokokna mah keluarga seperjuangan nya sanajan di dinya teh tadina meureun saha nya da apal panggih tara ini boro-boro silih sapa kan ya kitu mah aya-ayana di dieu teh jadi katakan keluarga nomor 2 lah iwal di anu di imah teh. Ada ti keluarga ieu oge gitu keluarga usaha urang teh jeung keluarga di imah jadi alus deh gitu alabatan di alus apa pokoknya mah geus keluarga we gitu alus. Jadi kudu saling dukung ya kerusaha mah ulah saling jungkalkeun kuduna teh. Kan hai batur mah kapanan geus aya tah seperti anu kaluar mandiri gitu nah lamun sorangan gitu henteu gitu tah. Henteu embung mandiri apa eueuh kita kepikiran gitu tah. Kumaha? Kala ya sabenerna namanya didinya teh lamun ek nanya gitu udah lain ke urang. Urang mah jelema biasa keneh can di jelema wah beunghar gitu. Kan lawan kailmuan mah dina kailmuan seperti ngieuna geus bisa gitu tah. Seperti kan ai modal mah kan bisa diudag gitu ku modal seperti ngieun naon mah bisa diudag ku hasil urang pan. Nu penting ilmu heula tah. Ilmu eta kan geus lumayan geus bisa keawakan gitu tah. Aya eta teh aya pikiran nyen sorangan muka usaha sorangan gitu tah. Boga anak mama gitu. Anak buah gitu tah. Lain anak muda mah. Anak mah muda gitu. Aduh. Kayak lain gitu sabenerna lain teh hayangnya usaha sorangan teh. Lamun dipikir-pikir pokoknya pengalaman orang dagang aya bahasa jalma pernah merantau keluar ke Jepang bahasana teh ganbateru. Tah bahasa eta teh kieu sakumaha urang katakan gering ya salila bisa keneh nangtung bisa keneh leumpang usaha mah sabisa mungkin jalan. Aya geuning peribahasa kuriet hungkul urang mah kadang-kadang sok hoream dagang cicing di imah nu aya teh nu terjadi teh tekor. Duit nu geus aya kacokot tah dipikir-pikir deui lamun usaha sorangan. Lamun usaha sorangan karasa meureun dina mental urang oge can siap. Karena lagi budak keneh ya. Resep keneh ulin. Lain awak budak umur kolot. Anjing. Dibalik eta mah ieu teh kasebutna teh cek batur oge cenah umur kolot budak naon awak kolot umur ngora nah gitu. Aduh.
Tapi nyata nama lain da cokolot mah cek nu di luar teh lah ini. Udah kena yang sebutan bapaknya. Ada Kalau jadi pedagang ya teh Pak. ada eta mah da geus janggotan geus kumisan geus pantes